Mantap kula sok dongeng aya hiji santri bobogohan jeung santri deui. Aduh mantep tah. Bobogohan nya atuh santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si Mbak. Kabeneran pas jam 9:30 si awewena deuk beli baso ka bogohna aya. Pan pas dah saya. Pas dah. Barang disapa di tengah jalan neng urang ngobrol lah sakedeul itu. Atuh dasar sasarua bogoh atuh siap. Atuh santri tinggal santri ke santri ke jelema ieu. Lain monyetnya na atuh. Bobogohan. Diuknya rada ngarendeng saeuti. Ai patoel mah tilok santri mah haram. Ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna. Ngarendeng. Ai praktek sila laki ngadeukeutan Noel. Begitu cek mah jika ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pan can nikah. Atuh teu naon sakedar Noel mah kieu bae cek dina. Lamun urang deuk happy. Coba pang ningalikeun heula bisi aya kokolot bisi aya anu neuleukeun pan urang isin cek dina teh. Ai kitu bang geus eueuh sasaha. Ya tinggal orang duaan, oh masalah. Coba kakak intip kalau diintip tah. Kusila laki nate santri kene, santri orang sagama emang gitu iya. Kadi jadi, neng, geus eueuh sasaha, bener. Coba. Kebelah ditu besi aya kene. Dideulean deui, balik deui geus teh aya sasaha neng, geus aya. Di deketan kek. Coba abah tuh ibah abah emak besi aya kene di hareup. Coba ditempo nih geus nutup malah mah geus nutup geus teh sasaha deket si santri dieu ka di begitu dicekel pundakna cak awawena coba Allah geus hees tancar. Atuh si lalakina ngejak je cak santri lalakina atuh Allah mah la takhudhu sinatu walan naum atuh haju ngadalil panjana di dinya Allah mah tilok nundutan tilok es atuh aya teu nundutan teu es mah urang dideuleukeun bae cek si nengna atuh geusna ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah moal jang saha deui ti luhur sausap rambut di handap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak. Kapan eta aya ihsan mangeunahkeun aman sakitu geus duduaan manusia sekitar geus eueuh tokoh geus eueuh nu ronda geus eueuh dideuleu indung bapana geus sare geus endeu kumaha deui tinggal duaan doang lantaran di jero dadana aya ihsanan nyana pan ngomong Allah geus hees ta encan atuh ngageter santri mah dikitukeun tapi aya si emas mah moal mencak si neng nate mas jangan dulu emang kenapa Tuhan coba udah tidur apa belum wah inget Tuhan lagi begini inget Tuhan mending inget hantu aja. Aya ihsanan moal jadi pengaman di jero hati aya ihsan mah